Anjing. Ganeng, ganeng teh sialah. Jigong Mantap Ima wa. gitu sia. Kurang terus wa. Mantap hiji-hiji nya. Heula ku ingin cai akina minum Mantap ku sia ya. Terus lihat teh sia ya. Aduk-aduk lah ya. Aduk. Bang leta adukkeun. Langkon terus wa. Ieu teh ramuan manjur ti Banten pasti sesembuh minum ieu nya. Alhamdulillah wa. Nya. Mantap Ima. Lezat Ima. Mantap tidak terkira. Mantap memang makanan terlezat. Dewek kamari panggih. Jeung si Mina. Serius dewek mah. Kapanggih. Kamari nyana bercinta dengan keledai. Terus Bonglah burik pokoknya mah dewek ulah jadi konyang si Mina. aing mah pokona mah embung aing mah hayang nikah ka si Minah pokona mah pujaan hati aing eta mah hiji-hijina aing mah geus teu bisa diganggu gugat. Mana serius erek kawin Mina. Kamari Mina kegantungan dulur tower, make tank top doang. Emang mana teh isi? Setelah Kebobuneng itu tidak pantas dinikahi oleh Anda. Pokoknya tidak pantasnya. Oke, mana Tadi ketemu jeung aing nya keur mau ngobokan yang lalaki. Lantas apa yang dilakukan mereka setelah itu? Coba bayangkan kumaneh. Wanita yang tidak soleh, tidak berakhlak mulia, geus mah hideung, eueuh kapantes jadi pamajikan. Neangan deui pokona mah sia nurut ka aing. Ya. Oke, pokona mah aing mah teu paduli si Minah hendak bohong hideung atau burik, kurapan, panuan, pokona mah aing cinta. Sia ulah ganeng sia. Kaditu ulah lo bating nasihatin aing nya. Teu bisa. Aing batur sia ti leuletik. Aing nyaho terbaik untuk sia. Minah mah ulah dijadikeun pibenereun. Neangan dia awe nu lain. Atau menurut aku kumaha? Aku udah keadaan seperti ini tinggal nikah sama Minah dilarang-larang. Tapi giliran aku nyari janda, nyari waria kesana kesini sambil bermain cinta. Dewek lain ngalarang. Dilarang juga. Mere nyaho. Si Minah teh alakna kos laki-laki. Mabok-mabokan, minum-minuman keras. Coba mana sadar atuh, masih banyak Kita wanita di luar sana yang masih lebih baik dari si Minah. Eling atuh ceng. Hidup itu cuma sekali, perbuatlah yang lebih baik. Minah dikawinan sia mah. Neangan dia awal masih loba keneh. Atuh kumaha tuh geus teu pantes sia nasihatin aing sia. Sia nasihatin aing tapi sia can nikah geus 50 abad nyampe ke bulukan dia eta beungeut coba aing minta minta aing saeutik astagfirullahaladzim. Tadi aing dahar. Coba minta aing saeutik taro di sini nih, taro. Coba minta. Diam atur launa lapar wang geus lah. Pokona mah sia kudu nurut ka aing nya. Ganeng, Pak, ganeng. Astagfirullahaladzim. Naon eta? Kaget sarini euy. Naon dia? Buset, jelema keur modal euy bola gede euy. Buset. Woi dak. Jelema keur modal ieu, serang. Cokot bandringan. Wah, dirojok kunyi lah. Kebeneran ieu. Haram jada aing keur molor. Kena ngimpi basah aing sakedeun deui. Pelbah mana teh jelema nu modal Haram jada aing euy. Wadi, beuteung lapar kieu. Wah, naon ieu? Jambu euy, jambu bool. Doang ieu boolna. Lain euy. Woi. Biasanya nyebutnya. Akhirna benang oge ieu ku aing. Sugan aing teh kebo, orang beurit. Hei, itu di mana nah? Awak kemodasan bae si Mina. Eta banget ulah sok sogar ranteng ge. Atuh, gua teh tertampan terupam di kampung ieu. Jelema anu ngalahkeun apalagi eta nu tukangan watak. Banget geus teh kotok lantung terus gua naik naon ka dieu? Atuh teu gua mah lagi iseng beta nganter budak cenah ket Mina cenah kangen rindu geus kebel tak katimu hanya butan bulu irung Mina. Tapi urang bingung ieu kunaon nya bisa bogoheun ka Mina padahal awewe loba keneh nu leuwih geulis padahal Mina mah cuma hideung gendut malah kesempang. Jaga eta bacotnya. Pak tam kumaha tuh? Aing kuaring semoga kabogo, malah mang semoga calon. Anjay. Masa? Tanya bae ka ditu ka Mang Sadeli. Astagfirullahaladzim, nu bener. Sanu daekeun ka maneh, beungeut geus arang sate kitu. Wah, eta mah jelema bohong, eta mah jelema picak eta mah. Teu bisa nyeuleuh eta mah. Bogoh kanu kos kieu berai. Woi, sia galak amat sia. Ya asal sia sapi munding sia, sapi malas sia. Ada tuh sia ngikut si bangunan sia. Beungeut bae kos arang sate. Wah, kudu jelas lagi sia menusnya nomaran cerengan bae sia. Ampun.
aya Terima bantuan aing. aing mah. Mabur we lah. Gagal Pusing aing ieu urusan mah. si Mina. Hiburan Urusan lumayan sorangan. lumayan kumaha ieu aing mah nya. Geus bogonya nama galak. Aing bagi payahan kieu. Aya bae wa.